Jadi kali ini kita akan memancing lagi guysnya. Jadi ayeuna teh urang seupri pokona mah jadi ayeuna teh urang teh ngagunakeun teh umpan geleng ayeuna mah. Jadi posisi teh ieu teh deket batu nya teh ayeuna teh sekitar jam setengah 3 sore nya teh cuaca teh ayeuna teh keur alus pokona teh teuing kena mah geus rada kaituna ting hujan ting moal. Jadi nyieun umpan geleng mah seperti biasanya make endau make klip kurang mah direupeureupeuh seperti biasana nyieun umpan pokona mah. Tah jadi di dieu teh urang teh umpan pertama teh nya langsung strike poe teh nyata ieu mah rada leutik curang teh tapi dilanjutkeun ka umpan kadua tah ieu ge disorang deui tapi ieu mah ting naon curang teh ieu mah rada leutik tapi pas ditinggalkeun ieu mah genot anu di sawah teh aduh curang teh nu kieu ge kuat nyanggut segala. Dilanjutkeun ka umpan nu katilu ge langsung disamber tapi ieu mah ting naon leutik deui we curang teh ieu mah aduh. Efek teh pas ditinggali teh ieu mah nyata aduh ieu mah jeler nyata curang teh nu kieu unggul ningan curang teh. Dilanjutkan ke umpan nu keopat ge langsung aya sambaran deui tapi ting naon deui ieu mah ting jeler deui ting naon efek pas ditingali teh heueuh we ieu mah jeler deui aduh curang teh asa loba nu kieuna ieu mah tapi urang teh menyerah begitu saja tadi dia teh urang teh langsung pindah posisinya kan tadi mah loba jereran efek teh heueuh di dieu ge umpan nu ka salajengna ge deui geus disamber deui nu kieu pokona mah jeler deui tapi jeler mah teu diarah cuk urang teh da ieu mah aduh tara diarah pokona mah jeler mah sok langsung dipikeun deui ieu mah tah seperti kieu nya nu kieu mah tara diarah pokona mah piceun ku urang. Dilajengkeun nyata ka umpan anu salajengna tapi teu kungsi lila ieu aduh cuk urang teh ieu mah rada gede beuna teh euy da soalna karasana teh rada tarik nya dirudet teh tuh pas diangkat teh jurana teh ka pelengkungan teh heueuh we ieu mah aduh cuk urang teh alhamdulillah pisan pokona mah ieu teh da rada gede pokona tuh nya teu rada gede pokona mah ieu mah aduh mantap pisan cuk urang teh sugan we aya baturna efek teh nyata aduh di daguan lila-lila teh curang teh eueuh wae tapi urang penasaran ka anu sebelah dituna tuh sugan we curang teh ditu mah rada aya deui tapi urang teh urang teh geus posisina teh geus pindah deui nya ka lapak nu ieu pokona bari ngadaguan teu ngelak cuk urang bari ngopi heula cuk urang teh meh rada cenghar tadi dieu ge geus mulai aya di sambaran tapi ting naon ieu teh tuh cuk urang teh nya langsung mawa kitu efek teh di curang teh pas diangkat di teh aduh ieu mah jeler di curang teh aduh kumaha ieu mah yang nguseup teh pas tadi dia urang bertubi-tubi pokona namanya euy aduh tuh jeler deui tapi urang teu menyerah begitu saja tak urang ieu teh langsung diteuneun deui urang teh bari ngopi da di dieu posisina teh tadi dia ge urang teh dapat sambaran deui tapi ieu mah cuk urang teh euy lumayan ieu mah tuh ieu mah anakna ge ieu mah beunteur pokona tapi di dieu urang geus rada bosan tapi urang salpok euy kana liang-liang nu kararieu teu liang naon ieu nu marolongo kieu seperti irung maneh pokona mah ih cocok banget cuk urang teh lamun ngurek ieu mah soalna posisina teh parena teh karek kieu teh nya tadi dieu ge urang langsung ningali heula kana susukan leutik kieu tapi urang salpok pas diajaran teh curang teh diajaran heula di dieu tapi di dieu urang karek malung ieu teh geus aya di sambaran cuk urang teh aduh ieu mah nya ge susukan leutik tapi ieu mah mantap pisan kok kumaha deui lamun coyna kiruh nya tah tingali ieu mah gun rada gede deui soalna aduh beda deui tah nya cuk urang ge heueuh teu ieu nya ge susukan ieu tapi ieu benturna teh loba komo lamun nya lamun tos hujan iruh pokona mah ieu bakal mantap pisan. Tadi di dieu urang masih penasaran di upanan deui tapi teu kungsi lila ieu teh lila-lila ting benturna teh ting hiji ting eueuh deui curang teh ieu mah asa eueuh nyorang deui pokona mah tah jadi urang teh bakal pindah posisi deui tah kana sabeulah-heunana deket batu ieu tapi ieu teh curang teh karek malung geus didudut kitu curang teh ting naon teh mah aduh curang tapi urang teu menyerah begitu saja tah umpan nu salajengna teh kurang teh diasupkeun deui ka dinya dianjlomkeun deui tapi teu kungsi lila ieu mah sambaranna tuh cuk urang teh aya deui bakal meunang deui ieu mah nya ge susukan leutik tapi benturna mah loba cuk urang teh ieu mah tong salah tapi urang keur ngeunah-ngeunah cicing ieu teh itu teh naon curang teh ngagauk aduh PT sora hujan tuh di dituna teh gunung itu teh kuat geus buras kitu itu sorana urang teh geus hareung ka dieu tuh urang teh keur geunah-geunah ieu mah aduh curang teh hujan teh ngarar weco wae tapi urang teu naon curang teh tapi urang salpok euy kana liang nu kararieu soalna euy biasana mah sok lobaan gitu kusabab urang penasaran tah jadi urang teh di dieu teh dicobaan ka karek malung cuk urang tuh geus meunang deui wae nya ieu mah nyaan nya ge susukan kieu tapi ieu mah tempat lauk pisan cuk urang teh euy tah jadi piruana teh nepi ka dieu nya tah jadi ayeuna teh tuh ka karek meunang sakitu jadi posisina teh nya teh nek hujan jadi lain nek dilanjutkeun tapi kumaha da